Ayat ieu terakhir nyaritakeun tentang kabangkawarahanana akhlak-akhlak kafirin. Biadabna akhlak kafirin, bloon tolol akhlak kafirin. Diajak ku Gusti Rasul ngimankeun Khalik Allah jeung ngajak iman ka dirina sebagai Rasul Allah nyana endahan teu percaya, lain sakadar teu percaya bahkan manehanana ngalelewe, lain sakadar ngalelewe tapi bahkan merangan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicontohan ku umat-umat nu baheula karitu horeng umat nu baheula lain kakara kuari Muhammad. Umat Kangjeng Nabi Musa ketika diajak ku Kangjeng Nabi Musa tetep ingkar saeutik anu nuturkeun. Umat Kangjeng Nabi Isa sateu acan anjeun Muhammad sarua bahkan Kangjeng Nabi Isa nadek dibunuh. Jadi ulah kaget Muhammad sarua nu bara heula ge kitu bae tah mimiti ku Kangjeng Nabi diajak sasamara ngajak belah dia jelas-jelasan fasda bima tu'mar. Kabelah dia terus Kangjeng Nabi dakwah. Tetapi para kafirin anu ku Gusti Allah hatekna geus dicap boro-boro milu kahdanan ku milu merangan deui ka Kangjeng sampai perang jeung Kangjeng. Lantaran tiba heulana kos kitu atuh terus datang ka kuari. Ulah kaget lamun tangkorak Yahudi terus-terusan menjajah umat Islam. Satungtung urang kuari bae ge salilah hirup teu eureun urang ngadenge perang teh. Teu eureun ngadenge perang geus mah Irak, kemudian ke Libya, kemudian baheula memehna Ethiopia terus teu eureun. Bahkan rencanana terus bae Amerika mah. Sebabnya nama jualan senjata kabelah dieuna tina awal jualan senjata lantaran geus ngarasa jadi raja di dunia, ieu terus kana agama. Kuari geus mengarah ke agama. Entak sing hade, urang teh sing hade kuari mah geus kudu siap-siap. Ciku lagi geus kudu diturun-turunkeun ku aki-aki baheula teh naon buli-buli sagala nu garitu. Bangsa besi-besi nu baheula urut merangan Belanda teh kudu disiap-siapkeun deui ku ari teh lantaran ieu mah geus lah tinggal mencet doang ngejegur ngan beda cara perang. Baheula mah perang teh bener-bener medan perang. Atuh kuari mah teu pugu jajana mah di luhur bahkan kapal tanpa awak. Perang teh ngan saukur kapal bae mamawa bom roket eueuh jelemaan di luhurna ditembak salah teu ditembak salah pan ku urang. Urang paling nyingkir kapal. Paling orang markas-markas terus dibuat kuari di Indonesia direncanakeun markas. Non gitu ngaranna kitu prajurit tentara Amerika di jantung kota Jakarta. Cih, ulah dikira geus mengarah ya. Ya Allah, ya Rabb. Geus tinggalnya masang satelit, masang kieu, mana Cikupa. So, oh iya, Citra ini mana Bojong, iya. Mana Sepatan, oh iya. Cilongok pula, aduh, lain lalagan tak gitu jasa karena kuat, gitu jasa, masya Allah. Lantaran Kangjeng Nabi dakwah, Kangjeng Nabi ngajak dilelewe ku kafir teh. Lain sakada dilelewe dijebian, dianiaya Kangjeng Nabi teh. Nah, ditegor kapan ku Gusti Allah teh, tegoranana melalui ba'sa wa dharra. Paila dipailakeun teh lain sakadar sapail-pailana.
Urang mangan sakadar jadi taken ieu mah kejadian alam, jadi paila model kieu teguran ti Gusti Allah baik secara keseluruhan maupun perorangan. Padahal subur, tapi saurang ieu kok jadi paila ditegor ku Gusti Allah. Kamari mah wah usaha teh curcor ti dieu ti itu. Kok kuari mah jadi madarat jasa, boro-boro boga kendaraan imah mewah. Dahar ge hese jasa ditegor ku Gusti Allah bil ba'sa. Ditegur ku Gusti Allah melalui gempa, melalui angin beliun, melalui tsunami. Ditegur ku Gusti Allah wa dharra, penyakit-penyakit, gering, baik keseluruhan maupun perorangan baheula mah urang mun ngadenge nu setruk teh nu setruk kelas menteri, kelas pejabat, kelas gubernur, kelas bupati setruk teh kok sekarang itu kuari mah orok 2 bulan setruk. Mikiran naon tuh nyana? Kapan orok, kapan setruk bae itu tina pemikiran. Setruk mah tidak pemikiran. Lantaran teu mahi nu kudu dipikir anak-anak otakna, budal setruk. Ya orok mikiran naon nyana? Apa pikiran bapakna sering naik deui? Jadi puyeng meureun nyana. Tah eta orok setruk masyaallah karim. Hese geus caritakeunana. Tarolah nu geus boga pikiran mah nyana teh geus teu mahi budak wari lalajo tina TV tina internet dan lain sebagainya kaayangna leuwih gede tibatan pelaksanaanana bisa jadi tersetruk budak leutik ge lantaran teu mahi di otakna kahayangnya terlalu bongsor kaayaan metetet ya otomatis kan setruk pantes sama ai orok setruk masya Allah. Ini bawa ke imah bola. Kenapa ini mbak? Ini menurut dokter setruk. Setruk. Mikirin apa ya? Tahu dah. Pada gak bingung. Teguran ti Gusti Allah. Lain anak si mbak jeung si emas baik. Di Jakarta anak-anak pejabat nu setruk loba jasa. Anak jelema gede setruk loba jasa. Ulah dikira sebagai pengusaha besar mulus henteu loba panyakitan sarua bae. Teguran ti Gusti Allah. Secara umumna setruk, secara khusus-khususna ieu penyakit-penyakit nu lainna. Ieu geus ditegor itu ku Gusti Allah. Tah tetep bae. Ditegor kitu teh moal sikana buang ka warah keneh bae. Pas diurang di Indonesia, tegor ku tsunami. Saminggu jelema henteu ka diskotikna. Deres tah begitu tsunami Aceh neuleuh mayat. Oh, ambalaya. Dipermasalahkan cara mandi anana Gus Dur langsung nyarita di televisi secara nasional, secara internasional. Darurat, bereskan. Yes, oh nu ngomong kabeh. 200.000 atuh bayangkeun dina waktu anu sarua. Da kumaha ngurusanana atuh. Mandi anana kumaha digubiak bae geus atuh. Geus paling kubur bae geus. Darurat anu sedengkeun ka ditu teh ka Medan teu bisa iwal ti tentara-tentara kendaraanana darurat. Kapalnya teh bisa kaditu teh hanya beberapa lah. Nah etalah jadi nyata neuleuh eta teh hargaan asana mobil ketika mobil apung-apungan hargaan asana hotel jeung bangunan ketika rarubuh hargaan kabeh teh jelema leus bae dina hatena hargaan ieu hiji we nu boga harga mah Gusti nu nyieuna nyana para raih berjamaah amal-amalna be nu dibawa teh mobil singgul limpang dan lain sebagainya saminggu jelema eueuh nu rekreasi Karang Bolong sepi kabeh wow di Sukabumi tempat rekreasi sepi Bandung Lembang sepi kabeh bahkan iya Singapura ge sepi luar biasa dunia nyaho lesu kabeh hotel kabeh. Nah, diskotik naik klub kabeh sararapi. Barang geus saminggu deui, ekstasi deui. Ganja deui. Mabok deui dan lain sebagainya sampai ku tegor deui Jogja. Bro. Sabaraha ieu paehna? Paehna teh 500. Yo saeutik umur 200.000. Yo. Gempa deui Sukabumi, sabaraha nu paehna? Aya eureun 20 mah. Saeutik sama. Bari mah geus terjadi masalah paehna. Diukurna ku tsunami itu. Baheula 200.000 tuh saeutik. Naonan da mah. Ye, kumaha mun kanyana.
tah eta teh gempa sautak saeutik tegoran ku Gusti Allah ti dieu itu angin tegor tetep bae ditegor ku kitu teh bisa melalui dakwah ulama teh bisa melalui dakwah para habaib teh bisa melalui dakwah para kiai geus teuyeung-ieung kuari ditegor langsung ku Gusti Allah tsunami gempa angin tetep bae masih kene teuyeung-ieung keneh kumaha tah falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' wallahu alam bimuradi falamma nasu barang eta umat-umat nu baraheula teh teu ngajading ninggalkeun kana piwurukna teu ngadenge kana pituturna teu ngahiding kana panyingsieunana terus bae ngalaksanakeun kana maksiatna dibere bihi ba'sa jeung doro teh tetep bae umat tu baraheula teh geus ditegor ku Gusti Allah melalui paila melalui gempa angin dan lain sebagainya tapi tetep bae manehanana teh ninggalkeun kana piwurukna geus puguh omongan rasul-rasul mah kunyana teh didenge baraheula ieu umat tu baraheula zaman memeh Kangjeng Nabi teh didakwahanana tetep bae nyangkal ka para rasul jeung para nabina tah ieu teh langsung ku Gusti Allah ditegor melalui basa iwadoro tapi nyada tetep bae teu ngajading terus bae inkar kafir maksiat kumaha tah ujung-ujungna dia geus beak pola beak tekah geus kabeh dikerahkeun rasul ngerahkeun dakwahna teu bisa ku Gusti Allah langsung ditegor tetep bae kumaha bakalna fatahna alaihim abwaaba kulli syai' cek Allah geus ku ari mah ku aing disuburkeun dibuka ku ari mah lawang-lawang seluruh perkara tina berbagai kanikmatan-kanikmatan walah dibuka ku ari mah naon bae jadi duit cai jadi duit minyak jadi duit bensin jadi duit kabeh ku ari mah jadi duit di samping eta teh limbah-limbah ge jadi duit boro-boro limbah-limbah anu guna nu teu guna ge kuari mah dibeuleum jadi duit kabeh nu jadi duit atuh akibatna malalah mur jelema teh tanah dijualan gunung dijualan segala rupa dijualan zaman baheula teh kos kitu tangkal kayu dijualan gunung dijualan kabeh perebut siapa menang di pemerintahan baheula ge perebut nu ngajual gunung nu ngajual lahan nu ngajual hutan nu ngajual macem-macem rakyat gitu kene siapa bisa akibatna mewah kahirupan teh mobil en sekedar mobil-mobilan tapi anu kelas miliaran gitu kene imah geus mung make imah-imah anu goreng bahkan ku nafsuna imah teh lain boga hiji 2 3 4 5 6 aya nu boga 10 imah teh kelas MM-an terus karena itu teh nya dah ngomong lah ya urang maksiat ge geuningan mahmur ya urang maksiat ge subur dah kiai nu ngomong-ngomong cenah segala siksa salana bohong teh terlena ku kemewahan dunia ieu nu baheula ieu mah nu baheula teh karar itu nu kuari mah tuh leuwih parah nu baheula ieu nu karar itu lah bohong rasul ngomong-ngomong ge buktina urang mewah ja kuari kendaraan atuh ja mewah iba ja mewah urang ja zinah bae ge jeung awe sakadaek da jati dinaonkeun ku Gusti fatahna abwaaba kulli syai' berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah cuman istidraj sungkunan ti Gusti hayo sia asal hayo sia hayo sabakeun Gusti mal kebal deui eta bahasa kos kitu sia sabakeun cak Gusti Allah sadaek geus sia moal kebal deui darekeun Gusti ayo buat teh nya mah nya teh nya teu nyahona naon teh nya ditegor ku nabi geus ku rasul geus atuh ku bangsa penganut naon kitu ngaranna pengikut-pengikut geus ku Allah na ge geus ditegor masih keneh bae wah dimomoy ku Gusti sadaek mah hirup sia ku ari mah patahna alim janu aing ayo waduh keur mejehna manehanana iindahan nikmatan sakadaek jana duit aya di nyana jabatan aya dina kakawasan aya di nyana atuh pindah-pindah nyana maneangan kanikmatan teh ti neklep ieu ka neklep ieu atuh ayeuna mah tibar ieu kabar ieu
terus baik kuari mah ayeuna hiburan teh pilih-pilih mimiti ieu neangan urang anu putih urang Indonesia keneh pindah kuari mah ka urang Singapura coba hayang nyaho nu putih jasa urang Cina kumaha rasana coba hayang nyaho ka urang India coba hayang nyaho ka urang Amerika tungtungna ka urang negro pas diacak gas mabok kitu keneh ti mimiti bir bintang terus datang ka kitu Joni datang ka teh macem-macem geus pokona berbagai minuman wah geus ngaran ganja mengesah atau manges jadi hisapan sehari-hari mimiti beka magadon datang ka ekstasi terus kunyana dilalap terus aya nu laporan rakyat asa bodoh rakyat teh urang mah urang bae terus bae kos kitu pejabat teh geus kos kitu pedagang nang geus kos kitu rakyat ge milu kos kitu diketos handapun tangkal awi make anting gede jasa tangkal awi mana make anting mabok ngabok batur mah mabok teh keluar teh roti aya nama suag aduh Gusti Allah mabok ieu kabeh geus berjamaah ulah dikira teh baheula ieu baheula pejabat nomor rabok zararina judi pedagangna pemborongna kitu kene ahli ekonomi judi kabeh ge rakyat milu kabeh tinggal hanya beberapa persen nu cerik bae ka Gusti Yesus kunaon kieu-kieu teh keur bojohna ngeuneunahan teu nyaho kaler kidur menikmati dunia sakadae duit aya di nyana jabatan aya di nyana wewenang aya di nyana sakabehna aya di nyana sakahayang kumaha Gusti Allah geus kitu lantaran ngaistidrat hatta iza farihu bima utu hingga ketika manehanana sesenangan ku kabungahan nu dibikeun ku Gusti Allah kabungahan bator sombong takabur gumende akhadnahum baghtatan ku Gusti Allah disiksa secara kaget mendadak faidahum mublisun ngadadak bae dibere hujan teu eureun-eureun kakerem atawa dioyag-oyag ieu teh nagara teh pararaeh atawa angin ambalaya terus kitu bae paraeh jelema teh aya geus siksa kitu mah kabehan nu iman nu teu iman kena bae kabeh bae ngan nu iman mah diampihan ku Gusti Allah memeh datang siksa dicabut heula sebenarnya kabeh nu iman mangan kadeulna bae kurang ngahiji padahal henteu malaikat moal kaliru nya malaikat mah lain cara pejabat malaikat mah lain cara calo malaikat batu lain cara pangacara dipilihan mana nu aya duit atuh henteu malaikat mah jujur lain cara advokat malaikat mah lain cara hakim lain cara jaksa dipilihan lain malaikat mah jujur oh ieu mah nu sok di masjid bae cabutan tek 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 oh ieu mah nu sok di majelis istiqlal tek 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 anti heula maksudnya gitu disalamet dan nu baheula teh kitu ngan kadeulina mah brek nya hiji akhadnahum baghtatan wa idzahum mublisun atuh tidinya putus asa nya kaduhung amat cek nya aing kamari teu iman kaduhung amat aing teu loba nyeun kahadean kaduhung amat aing teu loba sedekah kaduhung amat aing teu nyeun kahadean mublisun hartina kaduhung kereta mah ayyusuna min kulli khair masyaallah naman tajid ba'dul ulama rahimallahu abdan tadabbaru hadhil ayat muga Allah nyaaheun jeung ulas bae ka hamba anu mikir-mikir ka ayat ieu teh nyaritakeun umat nu baheula tetapi ieu teh jag umat Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi khususna umumna datang ka tahun 2012 kuari masih kan pikir coba ayat ieu mentak rahimallahu abdan tadabbar hadhil ayat nyaritakeun umat nu baheula padahal ieu teh jang kuari jang di zaman urang sing hade jasa sing hade tuh lamun tadi nyaritakeun umat nu baheula kuari dicaritakeun umat nu kuari di zaman Presiden SBY Presiden Soeharto geus kaliwat luar biasa cak Gus Dur mah istimewana Presiden Soeharto teh hartina oh jasa-jasana wah loba ieu hebat Gus Dur ngalem jasa ka Soeharto jasa Presiden Soeharto pembangunan Jakarta kurang kadeuleu
timimiti hotel-hotelna dan lain sebagainya menjulang, jalan-jalanna ieu istimewa. Berbagai daerah provinsi-provinsi maju dicekal ku Soeharto. Biasana gede jasa, di samping gede jasa, gede dosa. Gus Dur mah kos gitu deh, tungtungna jore jasa. Atunya nama nyahuin dosana Soeharto, urang mah bantu nyahu. Urang mah teu nyaho mun jadi urang ditanya ai Soeharto nu salahna naon sia? Teu nyaho urang mah tuh. Nu nyaho nama urang mah hebat bae Soeharto teh. Tapi pan kunyana mah kanyawan penyalahgunaan APBD, penyalahgunaan uang negara, penyalahgunaan atunya nama nyaho. Boro-boro nyana aja ku lagi nyaho. Atuan ente bae nu teu nyaho mah. Kira orang ketos atuh. Tuh. Di zaman Soeharto bae penyalahgunaanana jeung korupsi teu komo kuari. Atunya hoja teh kudu SBY jadi negara urang mah atuh sapira Indonesia dicekelna ge ku eta. Uang masukna atuh jadi beritakeun sakitu, korupsina atuh janyaho, mun dibejakeun mah atuh janyaho. Korupsi ti mimiti si A si B si C cadakan niun atuh janyaho kabeh ge. Atuh boro-boro nu handap nu luhur ge nya atuh komo di kabupaten mah. Sadanya ada ditutup-tutupan ge, emang teu nyaho kitu bahwa bupati korupsi teu janyaho. Atuh janyaho, Bupati Tangerang, Bupati Serang, Bupati Pandeglang, atuh teu kudu ditutupan tah, Pak. Sanajan teu dibuka ke atuh janyaho. Janten mah lain rahasia. Lain rahasia, jangan patur ge nyanaon korupsi teh sabenerna korupsi teh sabenerna mah eueuh nu ditutupan. Hampir 90,9% bupati korupsi kabeh di Indonesia. Alhamdulillahirabbil. Hampir. Cenah kiai nyanyahoanan bupati korupsi. Aing mah ulah deuleu bupati da lurah bae pangleutikna jabatan. Korupsi atuh komo ka ditu ka embahna inculah bae geus korupsi atuh ka embahna ulah hese-hese aing mah deuleu kos kitu lantaran abah kula dalilna kumaha emang ieu sia mah santri kiai anunya heuh kunaon emang kopeahna miring akur jeung guruna atuh sarua eta ge lamun atuh anakna kos kitu bapana ge kos kitu bae sih dalilna ulah hese-hese disesuaikeun sia ku aing buktina jalurah korupsi teh naon atuh horeng inohong lagi kitu ieu urang lamun nyarita bupati korupsi kalau ngomong ja gubernur ge embahna korupsi urang nyarita ka gubernur ibu gubernur kunaon sih kalau ngomong lah jadi luhur lagi kitu kemeh atuh teh mah korupsi berjamaah afdalu Indonesia ieu keur nyaritakeun kos kitu lain caritaan kula caritaan wartawan nun beritakeun nyana di berbagai koran emang kieu sok maca koran loba ngomong kitu bae pokona mah geus kira aing maca koranan sok aya bae aya bungkus lauk asin gitu bacaan sedik Masya Allah karim kula masa kadar nyaritakeun nyambung lidah para wartawan bahwa wartawan nyaritakeun di Indonesia teh korupsi kabeh nu mantak Indonesia termasuk negara koruptor terbesar di dunia nomor sekian teh kula alhamdulillah rabbil alamin ieu keur carita pejabatna keur carita lalaguan maksiatna di samping korupsi lalaguan mabokna emang kumaha teu muat di dieu berbagai instansi laporan nyabaah ka Singapura ngehenen di Singapura menenangkan pikiran mabok teh atuh sakadar mabok mah jangan teu terlampiaskan coba cari kerek aduh di samping di negara mah ieu mah rahasia negara sebenarnya mah mun kunjungan emang disadiakeun teh mah sebagai suguhan ti negara dek dipake dek henteu ya kulantaran hook ya dipake bae Masya Allah marabok zina judi nungaran anak Soeharto Tommy judi kelas besar di dunia
Nyen tempat judi itu di Pulau Putri itu di Malaysia, nyen tempat judi kuari dek nyen tempat judi di Indonesia tuh di Pandeglang. Di Pandeglang di gitu naon ngaranna? Deket pantai. Dirinya kunyana dibeli tanahna dek dipersiapkan jang judi. Untung aya salah satu menteri mau diceritakan ku kula menterina tidak tanda tangan. Gula dikira Tommy itu ya neangan deui ka Lampung, neangan tempat jang tempat perjudian. Nah, kuari geus siap lantaran nyana mendesak segera lintas jembatan Jawa Lampung segera dilaksanakan di modalan ko Tommy kerjasama jeung gubernur nyana mah lain dak naon akses judi di Lampung. Pikir tak otak sia. Ulah suraseri ngeunahun sirang ge urang kada. Nya. Kira mah naon meureun. Nanti urang bisa nyebrang ka ditu babari. Nya. Tak pikir di Lampung bakal kumaha. Sebab di dieu teu ditandatangani di urang. Alhamdulillahirabbil alamin aturan di Pandeglang tempat judi gede-gedean di dinya. Aya 2 tempat anu kunyana dibidik. Luar biasa Tommy. Geus dibebaskeun tanahna tinggal tanda tangan unggul teh. Tah kuari nyana nu mantap kayang segera ge tah jembatan. Jawa itu Lampung disebutna Jalam. Tah eta tadi ditu bakal nyeun tempat perjudian. Wah. Geus boga sabara tempat-tempat judina. Sedengkeun eta deuk calon presiden. Ulah mah ngan sakarang ngabejaan bae jangan milih bapak-bapak. Na ulah-ulah teu bisa jalo babaturna nya mah. Atuh di pasar Kemis di jalo babaturna tukang judi. Ngaji mah ngaji bae, ngan judi mah terus bae. Ih, teu dua tah. Eta salah sahijina. Atuh pan meureun judi teh lain nyana doang kan nyana mah imamna doang, makmumna loba. Atuh makmumna ge loba jakan hitut imamna. Atuh makmumna loba jasa. Meureun nu ngamamnu ge sakelasnya anak moal teu kelas pejabat nu ngamam. Ji, emang kumaha? Aya pelindungna dirinya belum kelas jenderal, kelas bintang 7. Ya puyeng-puyeng lah pokoknya. Salah satunya. Pikir eta Indonesia. Eta kakarak hiji. Nomor kaduana anu ngarusak-rusak hutan. Hutan dibakar lain sa dibakar-dibakar. Nah, emang kumaha gitu. Namun lain kerjasama korupsi moal bisa. Untuk mengkaburkan mainnya hutan dibakar. Nanaonan tama jera gajian tek dibawa ke ditu ke luar negeri. Geus tinggal sampah-sampahna doang bakar. Nah, diberitakeunlah hutan di Kalimantan sekian puluh hektar terbakar hangus padahal geus rajit dibawaan ke luar negeri. Pikir kota. Ulah diteruskan puyeng cenah aing bisa setruk. Atuh sia mah sia aing. Encan minyak. Namun urang nyaritakeun minyak perih perasaan. Yang nu menikmati minyak teh hanya kelas-kelas di luhur doang. Dihandap diteken ditah meuli minyak urang dibeli ku urang. Nyana mah Nyawa anu di luar mana udah sedegen mun dicaritakeun jatah-jatahnya di luar negeri sabaraha. Nah, geus sama Indonesia. Negeri tercinta menang bus nyawa, menang nyebus harta, nyawa bapak kolot uyang urang, bapak moyang urang. Sabaraha nu ditembakan, sabaraha nu diseret kiai, sabaraha nu dibelem para pejabat hanya untuk memerdekakan bangsa jeung negara Indonesia. Setelah alhamdulillah 17 Agustus merdeka dinikmati ku urang kuari, rakyat kuari terjepit. Kumaha? Ayo nyana di ditu ganti deui mobil, da singang sarta. Ini kumaha coba? Nah, iya. Dinasehatan ku kiai geus lah ja kuari mah Kangjeng Nabi na geus aya, kiai nya nasehatan. Hati-hati, kiai beli kiai ku Golkar dibeli. Kita tadina sau. Beli. Anu membangkang di zaman Soeharto nganasehatan pemerintah melalui nasihat-nasihat anu kadengena kumanehanana teu ngeunaheun.
tembak ceger. Indonesia ulah disangka mayoritas Islam tapi keberadaanana di jerona leuwih jahat tibatan Yahudi. Sabaraha kiai anu kurang kadenge bae anu di panggung ditembak. Coba ayo deuk kumaha hanya sekedar nasehat encan aksi-aksi acan geus ditembak. Encan aksi teh kakarak di panggung doang. Kakarak nyaritakeun doang. Kecuali geus aksi ngayakeun naon-naon ja encan ieu mah tapi geus ditembak. Naon rugina sih sakadar ngadanyekeun ja encan aksina naon kecuali geus aksi. Encan ieu mah kok geus ditembak. Iyalah Indonesia zaman Soeharto ngantak loba jasa-jasana loba jasa dosana. Kahar tak kamu mulai kahar kita didinya keneh kita. Geus mulai eta. Di zaman saya tak pangab Tri Sutisno. Mantap ketika Tri Sutisno ada calon presiden, loba nu ngaulah mahasiswa termasuk kiai. Jangan, kunaon? Hati belum luka, luka belum selesai. Belum dibuka perban. Ketika keputusan Tri Sutisno tembak tempat. Mahanya nu kos kitu dijadikan presiden, hebat tinggal hebat, dalil tinggal dalil. Tak bisa ngomong jadi presiden, acak-acakan di negara. Tak bisa. Tuh. Ketika nu kamari keur carita reformasi, masih saya ditembak. Dek. Tanggapna saha? Wiranto mah nya nu kitu jadi presiden. Kapan can terselesaikeun teh? Tuh, cok ayo. Di Indonesia. Masya Allah. Eta keluargana meureun bapana, dulurna kabeh sabaraha urang anu tertembak, mana teh nyeri na meureun. Urang bela sungkawa ikut nyeri atuh urang jatuh. Ja eta teh Islam teh keur memperjuangkeun negara sugan bae tas reformasi bener orenganan kebeneran. Ikut urang, panjang jadi presiden. Ieu mah keur carita doang, ieu mah keur carita kayaan Indonesia. Nah kuari SBY penya. Mah diteruskeun ku aing. Aduh Gusti. Ieu mah keur carita menuju ayat. Eta keur carita pejabat-pejabat da geus bupati korupsi, gubernur geus cara pencalonan lagi geus teu beres korupsi kabeh. Atuh mun teu korupsi mah tawa hasilna teh aduh dibangun-bangunkeun. Eta teh tadi ulah ning make cor jeung make aspal. Mun bener make perak bisa dicarokelan ku jadi ku rakyat jalan. Iya, lamun bener-bener Indonesia mah makmur jasa, masya Allah luar biasa. Tapi iya ngelola na teu mampu. Diome ku Amerika, diome. Emang urang teu diome, diome. Lantaran naon? Sumber minyak loba jasa. Nyana nyuntikan embung, lantaran nyuntikan maloba resiko. Kudu urang Indonesia bae geus terketahui di diga aya minyak serang ku Amerika. Ih, luar biasa. Diome, bere jatah doang, dijual ku nyana. Nyerin teh hate bangsa. Nah, iya mah keur carita ndeuk nyaritakeun kos kararitulah tingkah laku para penggede urang. Kuari para calo-calo dijual sakitu ka ditu mah sakitu geus teu dibere nyaho. Aya nu 2 kali dijual, 3 kali dijual, disertifikatkeun aya 3 sertifikat di Indonesia. Kuari mah bisa bae di pasar kemis aya nu 3 aya nu 4 sertifikat teh. Ngajual pertama lah geus cukup bae make SPP teh. Kadua hayu AJB-na. Nomor katilu dijieun deui anyar 4 kali ngajual. Bisa baik kuari Allah tanggung jawab ke dirobol jalik ulah wakan nungguan di akhirat tungguan ya ayat ieu tungguan aya ayat ieu calo kos kitu di mamana ge lurahna kerja sama kos karari itu geus eueul ecreug kabeh ge asa aing hebat bae ngajual 2 kali 3 kali bahkan ka pemilik mah lah dibere teh kekercetanana doang. Aya anu ngagantung datang ka kuari di zaman lurah memeh ieu mah aya nu can selesai pembayaranna lurah ka mana nyana ka mana. Di lurah mah geus selesai rakyat boro-boro saparo-saparapat ke ieu teh ngas nu kelang ieu lurahna ka mana ieu. Loba keneh duit tangkap paeh kan dibayar di lurah bangke begitu da kaluhur geus dibayar kabeh ieu datana ieu fotona. Ternyata dibawa kabur ku lurahna. Deuk kumaha nasib bangsa. Ikir carita kebangkawaran akhlak ieu mah deuk diaturkeun jeung ayat ieu. Pejabat geus kos karari itu, calo geus karari itu, pemudana kuari mararabok jararina. Coba kuari baheula mah di Tangerang teh mun ngadenge zina teh muringkak bulu, kuari di hareupeun mata urang nu micin orok. Di pasar kemis geus sabaraha urang nu dipicin orok pan eta berarti teu tanggung jawab eta pelakuna. Eta nu kanyahoan we nu teu kanyahoan mah sabeuheung.
Ya Allah ya Rabbi perzinahan atuh da kumaha teu zinahna si Mbak ti Lampung ti Medan ti Jawa Timur Jawa Tengah baheula teu pernah masantren datang ka dieu pan di imah nama aya sieun ka indung bapana kuari jauh ka indung bapa urang bae urang ye lamun kadeuleu ku indung bapa rada sieun ketika jauh ti indung bapa berani urang minimal indungna Noel kuari jauh ti indung bapana sedangkeun birahi mah ditumpakan ku setan kapan atuh terjadi di kontrakan-kontrakan ya Ki Haji ge lumayan boga persentase lah setik boga kontrakan nuhun gitu ji engke kana raka ku sebabnya anak gitu bae sih ulah hese-hese salat bagus puasa bagus dengan eta kulantaran teu diteliti jinah di kontrakan Ki Haji ya lumayan pokokna mah Ki Haji ge alhamdulillahirabbil bahkan ditanya ji itu mau bangun aja lain salakina lah jelema ngontrak ieu sabodo penting mah nya mayar bae ka aing nah sia emang teu kadenge ku cili aing gitu aja emang urang mana cenah kiai ulah loba ngomong sia pokona mah lain urang Cilongok mah kos kitu mah di Cilongok mah henteu teu beda rasakeun nah kuari ti luhur geus kararitu kemudian ti kelas pemborongna geus kararitu kelas calo geus kararitu kelas pemuda kararitu kiai kuari kiai lain nyukseskeun agama nyukseskeun sekupi nyukseskeun apansa ieu kiai iring-iringan jeung Golkar jeung partai pan eta ngacak kiai teh jeung organisasi nu teu pararuguh kiai teh nyukseskeun kandidat encan puguh mawa ka agama pan beda arah kiai mah titah ngajakan ka agama ari ieu mah pamarentah keur ngajakan ka arah iblis kunaon didukung atuh kiai mah cukup bae berak ngadoakeun bae atuh sing balalener bae ai kudu iring-iringan mah kudu SMS-an sing ada mun henteu awas ya ku aing aing geus terbebani ieu geus dibere sekupi aing geus ji pondok geus dibangun nih tah eta kiai geus ngacak kiaina geus kos kitu batur nyaritakeun korupsi di luhurnya na ge horenganan mbahna korupsi dah cenah ieu kos kieu bae teu maju nyieun proposal eta teh najis teh kos kitu teh racun teh bangunkeun ka pondok pesantren jeung majelis taklim racun lantaran eta mah usur teh hartina perpuluh eueuh ulama nu ngahalalkeun perpuluh kuari disempilkeun di pondok pesantren sempilkeun di majelis taklim majelis jeung pondokna bagus lantaran ieu teh termasuk najis mbugeun santrina mbugeun ngararaji nu tadina jamiahanna ge saya meureunan 300 mah kuari nganti luar majelis geus hebat listrik dan geus bagus kok ieu teu daek nyana-nyana keneh elmuna leuwih hebat beki kolot mah eueuh nu ngadengekeun dinonaktifkan ku Gusti Allah anu ngangkat bupati masyarakat nu nurunkeun kudu masyarakat deui nu ngangkat gubernur masyarakat mun urang mampu bareng nurunkeun bisa di demokrasi mah kos kitu demokrasi demonstrasi kekuasaan terletak pada rakyat memilih rakyat bisa nurunkeun presiden dipilih ku rakyat turunkeun bismillah henteu akur mah ku rakyat keneh ganti harita keneh nu tadina SBY turun ganti ku si peot beres kitu di negara demokrasi nu ngangkat kiai mah Gusti Allah cak Gusti Allah lantaran sia geus jadi tim sukses aing nyukseskeun ngahayukeun hukum-hukum aing melalui sapinah ria takrib diangkat ku aing batur kabeh nyebutkeun tad kumana tad menang nitah saha eta ngaustad-ustad menang 2 tahun naik yai kemana yai menang saha eta ngangkat Allah jelema hayang nyebut kiai bae kabelah dieuna mbah kemana mbah anom kabelah dituna abuya menang saha ngangkat eta menang Allah jelema dibere suara rakyat adalah suara Tuhan ya Allah mah atuh melalui rakyat na ngomong kiaikeun si eta kabeh ngakiai-kiaikeun kuari ganti jadi tim sukses pilkada pilgub cak Allah kan ngacak kan kamari masa pina nu dibawa ku kuari jadi SMS na lain gitu wah teu beres cak Gusti Allah diturunkeun ku Allah nu naiknakeun Gusti Allah nu nurunkeun Gusti Allah apa rakyat kabeh nurunkeun ka kiaian eta henteu tapi ku Gusti Allah kuari lain kiai sama jabara nang saha tah ngomong kos kitu nang Allah lain kiai sama kos kitu mah naon bau bentak
lain kiai tah mah kos kitu mah naon eta julukan-julukan ti rakyat menang saha menang rakyat menang saha nang Allah gas ulah diarajian kiai kos kitu emang kunaon sarua jeung aing nya proposal aing proposal ya gas cek ari nang saha eta nang Allah ngacak geus ngacak nah kiaina ku ari geus ngararacak geus ngararacak tuh deuleu ku di Cisoka tuh deuleu di Belaraja tuh deuleu di Pasar Kemis tuh deuleu di Sepatan tuh deuleu ku ari di Cipondoh tuh deuleu di Ciledug deuleu di Serang deuleu kiai kabeh lah cenah meureun Tangerang doang eto Banten doang coba ku ari ka Bogor alah hadin sawa coba ka ditu ka Cianjur ka Sukabumi sami bae coba ka ditu ka Bandung sami mawon harua coba ke Jawa weh pada bae ge make ge aya mau kan meureun tah mah sarua Masya Allah karim ngacak berarti mimiti ti pemerintah geus ngacak lain urusan rakyat urusan pribadina urusan partena korupsi menjadi-jadi pemborongna geus ngacak lain jak ngamahmurkeun pengusahana geus ngacak calo mah geus karuhan ngacak kabeh ngacak ka kiai-kiaina ngacak di nasehatan lah nasihat tinggal tunggu tanggal main film manasu barang naringgalkeun umat-umat kabehan mazukiro kana tazkirohna wa izu wa khuifu mau izohna ieu ne piwuruk ceramah nakunya geus teu didengekeun ditegor ku Gusti Allah melalui panas ditegor ku Gusti Allah melalui tsunami bihi bil basa'i wad dharra geus dibere tsunami Aceh geus dibere tsunami Pangandaran geus dibere angin beliun geus dibere gempa-gempa erosi dan lain sebagainya tapi tetep bae falam yataizu henteu kana sehatan cak Allah ku sungut kiai geus nasehat teh sia teu ngajeding ku aing langsung dibere nasihat teh sia teu ngahidingat atuh kos kitu mah fatahna alaihim abwaaba kulli syai' ku aing dibuka kamahmuran sok sakahayang sia ku ari luar biasa naon bae jadi duit baheula mah hayang WTS teh kudu ka ditu ka Jakarta teh ka Kalinaon kadang-kadang tuh sia nya hojat apaan ja osok burung Kali jodoh geus eueuh pindah ku ari mah ka Tangerang kali sadane. Di kali sadane na dioyak-oyak ku EH teu meunang pindah ku ari ka kawasan Pasar Kemis. Atuh nu mahmur mah urang Pasar Kemis. Cek urang Pasar Kemis teu kudu jauh horengan web. Di hareupeun mata ge aya. Alhamdulillahirabbil alamin. Murah deui 50.000 hutang. Gusti Allah. Pancara kiai nya hobae deuleu contona ku ari keur tahun baru zaman tahun baru kamari ieu tah di kawasan teh begitu dibersihan teh ya Masya Allah kondom nya berarti kondom ambalah bener kan sih jia teh kan bukti sama kondom teh aja Allah ya Rabbi tanyakeun ka polisi betul Bapak tahu? Ya tahu bener katanya. Mungkin pelakunya salah satunya Bapak. Ya dikit sih. Cara real jasa. Masya Allah. Berbagai kawasan-kawasan di tempat lapangan-lapangan terus. Bahkan di kontrakan-kontrakan. Di perumahan-perumahan. Anu encan terisi. Ternyata begitu diselidiki kondom ambalayah. Masya Allah. Gusti Allah. Nges bubuh. Nunyian minuman. Lantaran aya kekerasan teu meunang cak polisi teh aya aturanana ulah teh atuh ku ari mah minuman anda diasupkeun ka dirigen merekan. Diasupkeun kan seuri sia nyahonya sianya. Tarolol jasa Masya Allah. Meureun manan kitu ge aya nu nitahan di luhurna lah meureun ulah hese-hese aya mereka ditangkap ku polisi geus asupkeun ka dirigen bae ke di mana-mana aya razia bejakeun oli kitu aman Indonesia Masya Allah karim boh menjadi-jadi zina judi bae geus kudu dicaritakeun boro-boro judi anu beneran judi sangkilang main bola geus jadi judi ku ari nu reuneuh jadi judi tolol henteu nu reuneuh
Nureun tolong lalaki tahu mun lalaki sia menang apaan sa aing mun bikang aing nu menang tolol teh coba kan nureun bloon jasa. Masyaallah ieu negara neuk jadi naon. Kiai nyaritakeun nasehatna geus teu didengekeun terus-terusan ditegur ku Allah geus teu didengekeun fatahna alaihim abwaaba kulli syai makmur luar biasa ngajual naon bae jadi duit hayang maksiat di hareupeun mata teu kudu hese-hese babaturan maksiat geus loba jasa dilindungi anu luar biasa fatahna alaihim abwaaba kulli syai awas hatta idza farihu bima utu sehingga nyana ketika bubungahan ku kanikmatan nu dibikeun ku Gusti Allah awas lantaran takabur sombong akhadnahum baghtatan bakal sakaligus ku Gusti Allah ke disiksa beunang kabeh fa idzahum mublisun ke kakara tidinya nyana putus asa aing kaduhung amat bos kieu jadi mah paeh asana ngahareupan siksa eta sia aing kamari teu ngazakat kaduhung amat paeh ieu mah aing aing teu gandenge ka kiai aing mah paeh ieu mah ieu tukeun ngabangun masjid mun kamari dibangunkeun ka masjid beres aing mah paeh kabeh putus asa tidak naon-naon nu kunyana ditinggalkeun moal bisa daya geus fa iza hum mublisun ya Allah kos kitulah ieu keayaan umat tiba heula wali bangkawarah jasa Amerika emang sumber bangkawarah sekedar ka nyaho bae ieu bakal disiksa ke kabehan geus kumaha kitu lantaran kamari ieu mah kakara tokoh-tokoh Islam doang ieu pesanan-pesanan Amerika lain lalagaan di unggal negara tuh di organisasi anu jahat Amerika mesen bunuh pesanan Amerika bahkan ieu nu ditangkep gak pesanan Amerika lain lalagaan lantaran dideteksi ku Amerika sahaya nu bangun Indonesia boga kekuatan pesen ya Allah ya Rabbi Gusti inggis jasa ieu sekedar nyaho bae ieu disarwakeun jeung ayat ieu bahayana kabehan urang ieu ulah dikira eta harta teh lain pesanan Amerika pesanan sarua bae lamun kukula dicaritakeun naon salahnya nyana atuh janya nama eta mah sakadar usaha transaksina di luar kenegaraan kemudian manehanana suap penyuap untuk melangsungkan kitu urusan usahana apa negara dirugikeun jah henteu kemudian loba anak buahna dan lain sebagainya tapi kan eta geus pesenang ya kan secara kituna bae adapun hutang ka negara kan tanggung jawab fisik ge aya ieu mah keur carita pesenan di jero eta teh geus aya kasalahan mah ngeun keur carita loba keneh nu leuwih eta kok teu ditangkep encan dipesan ku Amerika moal kebal deui tetep kapesan dipesenan bakal aya sabaraha cenah kiai nu dipesen moal dibere nyaho ku aya tuh aya deui ge moal kebal deui ge muncul deui cenah teu salah dipesen ku Amerika asal geus aya dina ruang lingkup praktis di politik dibajukeun negara pesenan Gus Dur emang sanu nurunkeun lain Megawati lain sasata mangan sakadar kuda doang Amerika Soeharto sanu nurunkeun Amerika kuari SBY dioyak-oyak ku masyarakat tetep bae nyana jadi atuh Amerikanan can nurunkeun lantaran kontribusina masih keneh akur ji negara urang geus lain negara Indonesia asli geus jadi negara Amerika nah ieu teh asing hade geus dinasehatan ku rektor ku dekan geus dinasehatan ieu teh ku para dosen mahasiswa bergerak kiai nu nyaho geus bergerak tapi masih keneh bae awas palamma nasu namun nyana ninggalkeun karena nasihat-nasihat para mahasiswa dosen ninggalkeun nasihat para kiai-kiai nu nyaho ditegor tetep bae awas sakedeung deui moal kebal deui dibuka ku Gusti Allah karasa ku urang mahmurna awas sakedeung deui bakal akhadnahum baghtatan fa idahum ya Allah ya Rabbi goyang deger ditendang wah jatuhna naon sakedeung doang gede wow sanarieu euy kemana ieu urang woi awah deui aduh nyetel TV deui nyetel video deui ya Gusti Allah lain istighfar kai awas ya sekaligus kakara disakaliguskeun ku Allah gunung meletus dan lain sebagainya wa hum fa idza hum mublisun na'udzubillah min
min dzalik. Duh Gusti Allah mantak sing hade, jasa sing hade. Mantak riwayat Ibnu Amir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol idza ra'aytumullaha ta'ala yu'til ibad ma yasha'una 'ala ma'asihim fa inna dzalik istidrajun minhu lahu. Ngeri gasa di mana aranjeun ningali neuleuh kanyataan Gusti Allah mere ka hamba-hamba ka manusia-manusia maya sauna sakumaha kahayangna dibere bari netepan kana maksiat terus tapi dibere curcor maksiat terus tapi terus bae kamahmuran ditambah-tambah ku Gusti Allah eta teh fa inna madzalika istidrajun minhu eta teh istidraj di Gusti Allah baik secara keseluruhan ku urang kasaksian ku ari di negara urang maupun perorangan si eta teh jamabok jajudi tapi pan dibere bae padahal mah jazinah bae istidraj moal kebal deui deleukeun ku ari aya lurah jual beli 2 kali 3 kali terus bae pamajikan ge leuwih ti 4 5 genep terus bae ya cak jara jateuna naon teu salah teu naon moal kebal ya teu tiga dideleukeun wae kasaksian ge ku urang emang gua istidrat ti Gusti Allah lain nyana nu belah kamari ieu ge contoh geus loba jasa contoh lurah nu ngaringkuk ku ari geus teu daya teu upaya jangan buadeg jasa ku ari eta mah moal kebal lain lurah bae kabeh jeung imam mamumna jeung mamumna moal kebal mun teu gegeran istighfar sia-sia ngade ngamakmum ka dinya di calo-calo moal kebal deleukeun geus rarang sadan calo nu teh heula ge ku ari boga teu boga sapeda kempes-kempes acan jalo bajasa boh kamari ieu mah mobilna nu mewah nu herang teh anu nyana tuh bangunan anu agreng teh anu nyana wai anggeus lamun salah sing ada teh lamun salah. Aduh, mantan camat anu baheulana istimewa jasa kerja di camat nang buadeg jasa nu teu bisa ditanya ku rakyatna ku ari geus kolot tang ringkuk bae imah saya aya kendaraan teu gablek paes geus teu bisa teu boga nang ibadah teh jaloba jasa camat teu kudu dicara teu kudu diomongkeun ku kula teu kudu nya nyaraho mamang ge leuwih nyaho malah mah ja dulur mah amang pan camat ge teu jaloba jasa eta teh istidraj sing hade tah eta kerja ditakeun batur ku ari sing hade ka diri urang oh aing mesti diistidraj bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian ieu aingna teu ibadah istidraj berarti lamun urang mah ibadah dikocoran nah ieu mah pangbubungah ti Gusti Allah nah nu mantak sing hade loba jasa berarti nu ku urang kadeuleu istidraj ti Gusti Allah teh mantak sing hade cikasan nyaritakeun wallahi ma ahadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajaza ra'ih aya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah berarti nya teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi sing hade jasa sing hade tinggal urang ku ari nu cicing bae kiai ustad sok kadatangan jelema nu kararitu pan kiai mah tuh datang bae paranti kokosen atuh paranti kokosen di pilkada datang ka kiai geus jadi atuh jauhan kiai kokosen ngaranna tinggal kotorna bae kiai tengetkeun ku sia kiai loh cenah kiai uci geus atuh aing mah lain kiai ja calo aing mah ya ada urang babarengan ya sing ada negara nu sejen mah kajian rusaknya asal udah Tangerang bae. Pancena rusak. Atuh geus rusak lain kajian rusak ya tah. Yeuh pugu Tangerang pangrusakna. Pangrusakna teh Tangerang ye lain lalagaan. Masyaallah karim. Ngajabreg ambalaya. Tah ku ari urang. Mun kadatangan jelema nu kitu kumaha ja osok kadatanganan. Hendak inget ka dongeng Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa, "Idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris sholihin." Di mana anjeun neuleuh jelema fakir datang ka anjeun, sambut marhaban bi syi'aris sholihin. Sambut. Mun aya jelema fakir komo ahli ibadah, sambut ka anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syi'aris sholihin. Coba kiai aya nu nyambut nu fakir. Mun aya kiai na keur ngedeng bae gitu. Waalaikum. Ka pamajikan saya teh coba. Eta mah tetangga anu miskin teh bedakeun keur istirahat.
Jeung sayupon. Masya Allah. Iya orang can bisa jadi kiai ke can bisa. Can bisa orang kerja. Assalamualaikum. Saya tak. Kita menini cenah. Nini-nina. Ya bangun nama komplain sama menta-menta. Bejakeun keur suare. Can bisa jadi kiai. Itu bisa nyambut. Assalamualaikum. Ka anakna coba deuleu sa. Aja itu macana bangunna santri. Geus kolot apa berat rada kolot. Kanyohan santri sa. Calanana panjang, sampingna kaluhur. Oh, Cianjur ya kajian kukumaha ge. Cianjur ya bae kajian kukumaha ge. Naik naon nih kadinya na? Bu, kesangan, Bah. Kita istirahat bae lagi. Ditegor sia ku Gusti Allah. Ditegor. Ya orang dititana ge kuduna marhaban bi syi'aris sholihin mun aya nu kos kitu. Masyaallah. Marhaban ya ahlallah marhaban. Tanggep urang. Kebeban cetek. Aduh, eta jasa hirup. Sebab kiai mah keur didelekeun ku Allah, kiai mah. Sebab dibere ilmu titip aing ilmu ka sia kiai. Sia menang dapang nang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakeun ku ari keur didelekeun mantak ulama Inggris jasa ge. Keur didelekeun sia ka mana hate sia coba ketika datang mantak kai mah kiai mah macam-macam nu datang teh timimiti nu waras datang ka nu edana ya. Aya kayak mah kiai mah datang nu edan maju sakali nu datang rombongan nu edan. Masyaallah ieu kumaha menyikapina awas keur didelekeun ku Gusti Allah. Je mangkumaha eta teh utusan Allah. Nek dikumahakeun ieu taet. Datang timiti nu susah kuduna marhaban sambut. Duh, nu miskin mah datang cari gitu. Cai minumna gelok. Oh, kurang kene tambah. Sak anu pelayana santri geus eueuh deui cenah teh mah cai sumur. Cada mah asal cai bae geus sabek. Teu kudu nu amis-amis tuh kitu ieu. Bu, Masya Allah geus dibere cai geus bunga jasa komo diajak dahar geus katarimakeun jasa. Ieu teh lain sakadar sakitu cak Gusti Allah neuleukeun. Bagus ya nyambut tambah aing nang aing ngiriman teh. Mantap ka Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu marhaban bi syi'aris sholihin. Datang nu miskin teh kudu bunga, datang nu pakir kudu bunga. Di aku pangleuwih ngakuna nu pakir jeung nu miskin. Mantap lamun aya kiai ngahormat ka camat salah, ngahormat ka bupati salah. Naon? Sebab kiai mah keur magahan rakyat leutik. Ketika nyana berdampingan bangga jeung bupati cak bapak-bapana santri je ai nyana dihormat aing teu balik sia. Cak bapana balik ulah mondok di dinya. Kurangna tuh aing teh dihormat datang ka dinya. Pugunya da dikiaikeun ge ku aya anak-anak aing mondok di dinya. Nyana teu hormat ka aing, kuna aing mah kesangan bae ka dieu pan, leumpang naik ojek. Betul, pada itu dihormat biasa aing teh ditanya-tanya ajan. Balik ceng, pindah mondokna. Awas, nang sae teh nang Allah. Salah ngacak ke kiaina. Pugunya nama magahan ge rakyat leutik. Alik berbaa bae bagan ceng. Ya eueuh coba anak camat nu mondok. Eueuh anak camat nu mondok, eueuh anak bupati nu atuh anak itu biasa bae atuh. Ya urang dikiaikeun so teh ku rakyat. Kuno laletik, beja berbaa, ba, teja berta, bata, beja berbata, teja berta, bata, mim ja berenta, sama jalan mata, sinjaresi, ya jual mata sia. Nah, kuari Musa, wa idza ra'aital ghaniya muqbilan ilaika faqul zambun ujilat uqubatu. Di mana aya nu datang ke anjeun jelema sugih menghadap ke anjeun sambut ku ucapan zambun ujilat uqubatu. Dosa anu moal kebal deui bakal pada siksa. Mun anu sugih kos kitu. Kanjeng Nabi Musa merenung, ya Allah ya Rabbi, apakah seluruh nu sugih kudu kitu? Ucapkeun nama kitu ngan haju deketan coba nu sugih Musa. Baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat mun aya nu sugih deketan.
geus di deukeutan kumaha ajak coba titah nangtungkeun syiar sholihin sarua jeung fakir lamun fakir danjeurkeun agama ku syiar sholihin ku fakirna lamun sugih ajak titah nanjeurkeun syiar sholihin ku sugihna ajak deukeutan ku maneh geus di deukeutan dipenta titah meulikeun mobil ulah eta nu salah teh kos kitu aya kunaon tuh ajak coba ngabangun masjid mun daekeun teruskeun babaturanana ajak coba ngebangun pondok pesantren mun daekeun terus babaturanana Musa ajak coba ngabangun syiar agama aing majelis taklim mun daekeun terus mun jana teu daekeun ulah dibaturan tah mah atuh berarti ngan pamer doang hartana tah eta di zaman Kangjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos kitu tah eta teh dibejakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad tiru kurang kuari lamun aya datang bupati sambut kurang zambun ujilat ukubatu wah bapak bupati dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa iya teh bupati tenang dulu ini mah bahasa dari Allah ini bahasa dari Allah bukan dari saya hanya menyambung lidah balik aing jak jana keke heula ih sok dibalik masuk perwita ih sok mah perawan deketan ke orang bupati coba ajak Pak ya di kampung saya lagi ngebangun masjid ukurannya sekitar 40 ke 40 nah ini sekarang lagi dibangun mau ngecor baru 40% sekarang mau ngecor kalau Bapak berkenan untuk menyumbang nah ini saya harapkan sumbangan dari Bapak mah bupatina dari uang saya nih deketan tak bupati kos gitu deketan namun cak bupati nanti tunggu APBD dulu jauhan tak bupati kos gitu jauhan mana kenang-kenangan bupati di Tangerang ngabangun masjid mana tinggal gitu baik mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi ngabangun masjid taklim gitu baik mun nyana bagus deketan mun nyana henteu jauhan lain cak sungut kula cak sungut Allah kula mah ngabejakeun doa lain di Tangerang mah Serang lain di Serang mah Pandeglang ieu mah sakadarnya bae da moal ieu ngaji saurang ngaranna eta keur carita bupati gubernur dan lain sebagainya ulah ti APBD ti dirina geus sugih tah kuari pengusaha datang ka urang nyaritakeun nya batu bara punya saya batu bantar punya saya juga waduh geus pakaraja teh buka batu bantar Serang meureun gadinya kabeh nu sana kabeh wah berarti pengusaha luar biasa saya beli alat beratnya langsung dari Jepang saya turunkan ke sana kerja sama saya dengan pemerintah dan gubernur di sana wah luar biasa alhamdulillah yang ini yang di sana dikirim ke Australia yang di sana dikirim ke Amerika yang di sana dikirim tuh ke situ tuh ke mau tuh untuk ke itu PTU itu saya punya itu alhamdulillahirabbil alamin sambut kurang zambun ujilat ukubat dosa nu moal kebal deui disiksa kan kadangnya lain deui cek jana teu ngeunah heunya kaheula tenang heula eta mah ucapan Allah jadi tah kitu ka Kangjeng Nabi Musa lamun nu susah aya nu susah aya kiai susah aya ustad susah di kiai mah geus bae sambut tah Musa cak Gusti Allah marhaban bi syi'aris sholihin mun aya kiai nu mana bae ti mana bae geus bae sambut bahasana eta kos kitu tah bahasana marhaban bi syi'aris sholihin sono urang ngobrol hayu urang nah eta jeung ahli-ahli agama jeung nu susah kararitu mun nu sugih bahasana omongkeun zambun ujilat uqubat sia aing cenah naon geus omong kos kitu mun paeh wal kebel ieu kahisaban dunia mahalaluha hisabun wa haramuha ikabun yaqabun moal kebal mun bapa paeh kahisab kajen kumaha ge jalain cak kula jak nabi tamah kula mangan nyaritakeun doang kula loba omong ieu motor bae moal teh di warna motor begitu di warna motor marhaban bisyari solih tolol datang nu sugih mah luar biasa anu susah diantepkeun ieu kiai Bangkawarah ieu bos aja kudu kumaha nah kuari pengusaha deketan kurang deketan teh ulah hayang jang diri sorangan jadi diri sorangan mah geus dijamin ku Gusti Allah dahar nginum engke ge aya bae nu mawan cucurut bakal ngeunt
ulah sieun beurit marawan ka dinya ucing marawan ka dinya atuh tah geus pokona kitu bae geus Gusti Allah. Allah Maha Kawasa jelema nganangkarak bae dah cak Gusti Allah nu mere atuh maung pun mangmawakeun ka dinya roti dijejelan ge ku maung. Masya Allah ulah sieun atuh komo urang loba jelema meureunanan mau ngarupa anak urang ku anak urang padahal mah maung eta kan emang maung nya sok ngakolan bapak sok menta maksa eta maung ngaranna. Teh kitu deketan ajak Musa cek Gusti Allah yuk ngenteng menang ngomong teu kudu ngomong ajak ke masjid ajak ke majelis taklim ajak ke pondok pesantren mun nya nah aju ngomong layak ya dibangun siap pula ngabangun deketan tan nu sugih sebab eta nu sugih ge termasuk kana syiari sholihin tinggal kuari mah bergerak na di syiari sholihin apa henteu nu susah mah bergerak teh ngun kasusahanana bae nya mah geus boga tanda syiari sholihin tapi ieu yang sugih ti mimiti pejabat pemborong pengusaha dan lain sebagainya nyana aya eueuh arah ka dinya satungtung aya baturan satungtung eueuh cuekeun bae mah tak naon sih nah eta kos kitu teu bisa tak kiai teh hooh lulumayanan aya di samsuan eta asal geus kos kitu bae ditegor ku Allah hei sia mah lain titah kitu titah nyukseskeun agama lain haju hayang barang batur kata mah sugi-sugi batur kunaon sia haju hayang engke lamun sia hayang ketika nyana teu mere sia bendu atuh kunaon ngabenduan dia eta menu nyana tah eta kos kitu nasihat ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masyaallah awas nalika urang engke ku Gusti Allah ditegor terakhir keur bubungahan beunang kabeh bakalna faizahum mub lisun fakuti ada birul kaum maka dicabut akhirna kaum dipotongkeun dipenggaskeun alladzina zalamu eta jelema nu zalim kabeh tungtungna dibeakeun kabeh eta mangke bakalna dibeakeun kabeh lamun tangkal kayu ngan sakadar pang-pangna doang diragajian ditutuhan sirungan deui tangkal kayu kuari tak tangkalna kadang sirungan deui sanajan jadi lambat kuari dihandap tetap aya kene nu sirungan deui tapi ieu mah geus dicabut jeung akar-akarna fakuti ada birul qaumil ladina dicabut langsung ku Gusti Allah jeung akar-akarna mun nisbat ditangkal kayu geus moal sirungan deui kitu kene jelema zalim cabut ku Gusti Allah moal sirungan deui Abu Jahal cabut Firaun cabut Namrud cabut dicabut bae ku Gusti Allah. Aya teh melalui rakyat engke aya nu melalui Gusti Allah langsung siksa ku Gusti Allah cabut ku Gusti Allah. Saya pencabutan kitu teh kadeleuna mah melalui tangan masyarakat hakikat ti Gusti Allah mun geus teu bisa ku kitu langsung ku Gusti Allah tsunamikeun deui gempakeun deui cabut ku Gusti Allah contoh nu bara heulang geus tinggal kuari urang keur berhadapan jeung Amerika Amerika mah poha aja saya jeung urang kuari teh keur lain lalagaan teh menghadapi Amerika teh Indonesia mah geus bertekuk lutut tapi di luar negeri anti Amerika nangis nampak luar biasa sanajan ditincakan Irak tetap rakyatnya anti Amerika tidak akan diserahkan negara secuil pun terhadap Amerika termasuk Libya sanajan geus diacak-acak ku Amerika cek rakyat Libya anti Amerika tidak akan kuserahkan secuil pun negara Libya terhadap Amerika numandak dibom deui kedutaan Amerika na kurang Libya acak-acakan kuat. Aya pembuatan film Kangjeng Nabi Muhammad baheula mah Fajar Isa Demisi baheula mah kuari aya pembuatan film ieu Kangjeng Nabi na nampak begitu nampak ternyata pelecehan dibom kedutaan Amerika di Libya satu suara Irak Iran kabeh ieu mah lamun diteruskeun kuari pemberitaanana bisa perang dunia perang agama ieu mah lain lalagaan kuari. Di Indonesia kuari geus 1-2 geus mengetahui ngan henteu dipublikeun bae lamun ieu dipublikeun hudang ujianana kiai-kiai ujianana mah titah santrina kiaina mangke bae. Ya Allah ya Rabbi dunia geus hudang ge lain lalagaan ieu mah lamun geus pelecehan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu hudang saha nu teu marudah pangheulana marudah nu kamari ieu perang jeung Belanda aki-aki umur 90 tahun geus kieu bae nya mah aing mah teu perang ge tereh bae ieu jak nya da
Ye ulah disangka lah geus pelecehan ka Kangjeng Nabi urang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kuali dilecehkeun mun teu hudang nu mabok ke ujana hudang sial meureun ta Amerika. Amerikana lurah pantogeun habak. Ya eta kepanjangan tangan Amerika. Ieu mah lain lalagaan ieu mah. Geus dibom. Kuari geus diarahkeun deui pembomanana ke kedutaan Amerika nu aya di salah satu negara. Mal dicaritakeun ku kula. Kuari geus acak-acakan. Nu paehna opat anu rumah sakitna Ambalaya. Kedutaan Amerika di Libya dibom make roket. Bang kumaha gitu. Nah ieu kuari keur ka Indonesia, keur ngome janggot SBY. Tenang ye. Ampun Masya Allah karim. Ayat yang mantak rahimallahu abdan tadabbar hadhil ayat. Allah merewelas asih ka jelema anu mikir ingat-ingat kana ieu ayat. Lantaran lamun kurang ditadabur dipikir urang bakal mengarah kana tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun urang boga anak bejaan sing hadeceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai' besi ka dituna akhadnahum bagtatan sing hadeceng. Adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat matuh ngeunaheun bae. Sing hade kata tangga urang anu judi teh sing hade ja ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyikana cak Gusti Allah sia ku utusan aing ulama-ulama temempan ku aingna bae geus temempan cak nya mah naon teu kupat ka mana sia ku aing digempakeun deui sia aqadnahum bagtatan naudzubillah min mantak geus bae lah batur mah teu ngadarangikeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu, nu bere tanaga tanjirkeun melalui tanaga, nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan, nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah, anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta. Eta fasilitas pabere Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu mangeranan alam kabeh. Hartina puji ka Gusti teh lantaran ditulunganna para rasul dirusakna para kafirin ku Gusti Allah. Setelah teu daya teu upaya salila urang berdaya urang kudu ngalaksanakeun daya jeung kekuatan urang. Kerahkeun daya jeung kekuatan urang untuk melawan musuh-musuh Allah. Ketika urang teu berdaya tetapi urang teh geus terjepit jasa doa ka Gusti Allah. Allah Maha Uninga ke Allah anu nurunkeun azab langsung sakaligus. Kitu bae geus hese-hese. Kuari di Jakarta atuh pemilihan gubernur teh geus mulai kafir. Coba eta teh kumaha? Sagoreng-gorengna ai muslim pan rada deres, pas bagus-bagus kafir pan musuh walan tardo angkal yahudu walan nasor hatta tattabi'a millatahu. Ngaran kafir mah musuh bae. Sajahat-jahat nggak nu muslim lantaran eta mah maksiat ngaranna. Ta eta pan geus mulai diduet-duetkeun ku sekarang itu. Eta kakara hiji encan ka negara ka daerah-daerah nu saja. Terus jeung calon-calon ge nu bararagus deui. Ieu mah tinggal fatahna alaihim abwaaba kulli syai' kadituna akhadnahum bag na'udzubillah min zalik geus teu daya teu upaya engke bakal aya bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Deuleu dina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashabul fil geus teu daya teu upaya nu ngajagaan Baitullah. Serahkeun kudu ngajagaan aja nu Gusti abdi mangan sakadar ngurusan abdi bae jeung ngurusan onta abdi. Atuh ai Baitullah mah nu Gusti mah enggak teges-teges kawasa teh ya. Turun pan burung ababil. Kitu bae urang mah tah ieu selalu kitu jeung kitu ngan teu meunang kitu bae memehna tetep kudu berupaya urang ngalawan sekuat tenaga ketika nyana aksi nyeun seserang-serangan atawa nyana aya aksi pelecehan-pelecehan seperti film dan lain sebagainya ya otomatis nu mentak urang kuari encan kukumaha di luar negeri mah geus pohara memehna tetep urang ngadoakeun ka ahli-ahli Allah saagama urang nu aya di luar negeri baik di Libya, di Irak, di Iran gitu di Saudi Arabia, Yaman dan lain sebagainya Timur Tengah saagama atau di urang kabehan seagama urang ngadoa mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala
diberi istiqomahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap agama Allah tetap jaya, agama Allah tetap luhur melalui ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan keburu baik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabihan alaina fanatabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillah.